Astagfirullahaladzim. Jadi anak tuyul. Ngadahan naon? Ada kacang. Kacang naon? Kacang suuk. Aku naon ya? Kacang gini kan? Kacang suuk. Naon? Kacang Garuda. Oh, Aku naon sih? kayak oke lang ada kacang. Aku naon? Bau. Kacang naon nu bau? Kacang mama. Ajar digelutik. Emang jamburan? Aduh, ampun. Tak kacang kok. Palingan bau kacang mana? Ya cuma dinya. Mang tompel nyekot manuknya. Terus cong cicing dinya. Nguan. Manuk. Kurungan. Manuk. Nya manuk di kurungan. Supaya ulah hiber. Ribet. Lepas Nyentong nyekotna kumaha. ditangkap weh. Tak halus ini. Yo iya atuh manuk halus manuk lamemanya. Mana pada pak? Ya tah tuh dikotok kita nya. Nama bekil. Bagian. Ayo oke poge manuk. Oh nya. Nya manuk halus. Sok dinaonkeun manukna. Dicelalaa. Celana kita beli manuk ieu. Iya manuk naon? Tang kulileung ari aya manukna parabna naon? Pada kacang. Kacang naon? Kacang mama. Tambah Naon? yang bulu putih sandringan. Oh, gunul. Mundur. Yang tompel. Perawat. Oh iya betul, perawan. Mama udah bulu anak perawat. Nyaho tuh aja lagi. Tong diajarnya. Iya. Diajar di saha? Di mama urang. Ketua naon mang tompel. Wah, gedang. Oh, ayo oke sok ngajual gedang. Ngajul. Ngajul. Ngajul naon? Ngajul gedang. Saha? Hah? Jeung saha? Di mama. Tompel di beak, beli deui. Ieu di mana? Kan di rumah beong weh. Ya oke nunggu beong ya. Iya. Dan yang cicing tanggal bawa mal. Tompel, di beak. Dengan Balik ke mana duitnya? rewel oke. Nih aja dia Mang Tompel. Ulin budak Orang tadi kai mah naon? ya ulin weh yang ngadon wifi tadi nama yang geus CF kotana lah. Gawe di keseureun maneh. Masih. Ya. Lamun aya anu rek ngejual motor, mobil, cator naon weh. Bawa ka dieu nya. Siap. Enggeus. Aya motor. Bawa ka dieu weh. Sawe lah. Terang teh motorna yang Reni. Oh nyaho motor gede teh mah. Motor gede teh mah nyaho. Wanita 6 juta eta. Wani. Wani pisan teh motorna halus. Bener nya? Ya geus sok bawa nya ka dieu. Serius ya? Serius. Ya. Mang beong eta mana? ML. ML. Oh, kan eta mana buka? Lain. Ih. ML ini mah kergelut. Mana gelut teh? Iya. Siap. Enak nya? Alas buru makan. Lumayan bisnis ya? Aduh. Iya motorna. Halus ya motor ya. Ah. Benang juga ya. 40 juta mah ya. Naon? Neng Reni, ini motor kita dijual. Ada yang beja mah. Ya, ngomong cari dijual mah anu daekeun mah. Berapa ya? Mun payungnya 5 juta mah. Geus lah, kerkayaan kieu mah 4 juta we lah. Atuh, geusna 5 juta. Geus lah, 4 lah. Ya. Barunya atuh. Sah. Tinggal nunggu sia aja ujang bakal sapuk we di imah. Gampang ke. Enggak usah diduitan. Geus langsung lah. Ayo Bisa cocok. baraha. 4 orang cocok ya. Ya, geus lah. Lumayan 4 juta.
Kan tompel lagi wani 5 juta. Nah, menang 2 juta kan lumayan. Yang perken tompel lah. Tenang pel, tuan. Pel. Tuh. Dah, aduh. Motorna. Bola yang Reni. Motor saya. Reni pemajikan Arman. Saya nurek melina. Apaan tadi? Masyar motor ngomong ke orang. Ke motorna 5 juta. Orang ngomong. Lamun aya nurek ngajual motor mobil sok tawarkeun saya nurek meuli. Ai, orang geus mere 6 juta. Disebut itu mah terserah. Kumaha tuh urang 4 juta? Urang menitah manis tadi kudu nyaur, kudu bang jual ke sana duit. Bodoh, tompel. Iya. Salah sorangan saya sih tak meuli motor.